Sampurasun para mitra, kalintang dingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun aman nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebat asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, penyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Gusti nyalametkeun umat nu dosa. Dumasar kitab Jabur pasal 100 genep ayat 1 dugi ka-12 sareng nas janten puseur pangenyepan urang nyaeta ayat nu ka-8 anu ungelna kieu. Najan kitu kumantena disalametkeun demi nedunan jangjina geusan ngabuktikeun pangawasana. Para mitra, The Brothers Karamazov nyaeta buku karya Fyodor Dostoyevsky nu nyarioskeun perkawis tiru urang padudulur. Dina salah sawios padalisan dina bukuna Fyodor nyerat kieu, mung aya hiji kasalametan keur anjeun, pernahkeun diri anjeun pikeun nanggel waler sadaya dosa manusia. Para mitra, ngangken dosa sanes perkawis gampil kangge sawatara jalmi. Komo ngangken nanggel waler kana dosa sadaya jalmi. Manusia mah justru condongna ngahindar tina dosana. Para mitra, dina kitab Jabur pasal 100 genep nu ngagurit Jabur ngungkapkeun rasa syukurna ka Gusti. Margi Gusti teh sae mana sareng kaasihna langgeng satiana sapapanjangna. Anjeunna mundut supados Gusti ngemut sareng maparin kasalametan. Sanaos kitu anjeunna ngangken yen anjeunna teh sanes tanpa dosa. Malihan mah anjeunna ngangken rehna karuhun Israel parantos dosa ka Gusti. Sanaos umat tos nyakseni padamelan Gusti nu araheng di laut beureum sareng piwelasna anu sering dibuktoskeun aranjeunna anggur barontak ngaralawan ka Gusti nu Maha Kawasa. Nu ngagurit Jabur rumaos rehna Gusti sanes mung mika asih ka jalmi nu bager wungkul, manteuna oge mika asih jalmi nu dosa. Para mitra, sanaos umatna milampah dosa, Gusti tetep mika asih, Gusti tetep mika nyaah. Tangtos ieu teu mihartos urang tiasa sakarepna milampah dosa. Justru kumargi Gusti sakitu mika asih ka urang, sakitu mika nyaah ka urang, urang kedah ngabales ka asih ka nyaah Gusti, ku soson-soson mika asih, mika nyaah ka Gusti. Hayu urang ngangkenkeun yen urang teh teu sampurna, tapi sayagi pikeun disampurnakeun ku Gusti. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu nu ngadadarkeun rehna Gusti sakitu mika asih ka umat manusia sanaos umat milampah dosa. Hatur nuhun Gusti kangge kasalametan nu dipaparin ka abdi-abdi sadaya. Berkahan abdi sadaya supados salawasna ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.